ajaran sok. Anjing. Cil, Goblok deh wakasan di gojleg. Aing we kasereud. Aduh. pancep maneh tadi titah gojlek na aku naon dirasa Cil. Sia goblok. Ah, geus lah gawat ya bet. Pae tuh. Ha, pae heuy. Cil, Oi, kenal mah dia. oi. Kepala rusing Mang Sidik euy. Pusing kunan tuh Cil, saulang-ulang si situ aya nu ngarau maneh. Ah, biasa we Mang Sidik ya. Aduh. Urang teh buka dulu rek hajat. Butuh ayam. Butuh hayam naon Cil? Ayam pejantan mun aya mah. Aya boga kawauhan teu. Dan ngomong ke aing tadi teh tuh. Pan aing teh aya kawauhan Cil. Saha Mang Sidik? Eta si bos Nova. Baku maneh poho Cil. Butuna sabaraha kintal? Loba butuh nage mun 5 kintal aya teu. Ya aya atuh Cil, sing sabaraha kintal ganan. Di dinya mah Cil. Mau biarkan stok, pokoknya mah aya wae barang mah wah ditampung Cil. Oh, heueuh nya aing teu kapikiran ka Bos Nova. Bakat ku stres aing. Untung tengah gujubarkeun ge ka dieu. Heuh siapa tuh? Cong ini teh ka Purwakarta. Oh, heueuh atuh yap. Ngan aing disalin heula nya, mun nya kikianan ya. Heuh ya atuh. Kurang geus sarua disalin heula padaku mau motor ieu aing ka Purwakarta sia teh. Yap. Sing teh waku polisi. Geuwat naik. Aing teu inget. Cil. Cil. Oh, ieu geus di dieu. Oh aya. Sugan teh tinggalin. Teu inget aya ka Bos Nova. Cil. Ah, Cil. Apaan? Nyaon Cil? Oh, bensinan juga. Aya tuh bensin maloba. Oh, oh. Gimana tuh? Nyaon Cil? Aing ini pusing Cil euy. Motor kia dibawa, motor kia mah jangan ngalah urang. Goblok sia budak leutik, kerang ngece goblok kieu ke motor. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Cocok nage jangan ngalah urang nu kieu mah. Anjing, ngolah urang gua eran sia. Yo, Mati yo. aya beja can bisa ngabeng kalian. Yo udah pareto eta mah aing poho deui eta mah. Nya, paling teh busi beurang Cil euy. Eta mah aing teh pan mekanik Valentino Rossi, Cing, kana enak poho cing. deui. Buat teh busi Cil. Kali-kali euy. Lain meureun lain eta. Busi paling gana ieu Cil. Bisa sehari ku aing halik-halik. Anjing. Aksan. Bisa sehari ku aing halik-halik. Anjing. Bisa tuh. Sok-sok ajaran sok. Anjing. Cil, Goblok deh wakasan di gojleg. Aing we kasereud. Aduh. pancep maneh tadi titah gojlek na aku naon dirasa Cil. Sia goblok. Ah, geus lah gawat ya betot ya. Geus lah gawat lah. Dulur aing ge hajat buru ya. Nam. Atau kudu didorong ya. Heeh, sok aing numpak. Dorong Cil. Sok. Ah, anjing. Gua tuh. Man. Dibalik atuh goblok. Erek ge aing nu dina motor. Ini lho aing motor jeung aing ge gede kena motor. Jangan bohai. Aing mah nu meuli eueuh ya teh. Eueuh euy. Kakak beneran aya mau uki euy. Mau uki ka dieu. Naon Mang Adang? Ya abi nitip ieu heula, abi bade ka cai yeuh. Teu kuat di rambutnya. Teu tegiatnya. Oh, siap Mang Adang. Sok. Jangan dah bohai. Jangan. Gadeng. Naon Mang? Aing jadi buntu. Wae ngagadengan. Aing karunya nyari buntu. Aing jadi buntu. Gadeng wae sia teh. Ngeuna teh ieu janana. Heeh. Meuli. Tadi jual ya mah nitip. Mang Adang nitip ya mah tadi jual. Yuk ka nitip. Dan goblok. Bukan teh. Urang ek meuli, teu dijualnya. Aing ek beuli. Meuli ya. Meuli. Mang Adang nitip ke kaki. Kemain aku sak gadengan wae. Ek beuli bere di wae. Mang Adang tuh. Lu mana ya, lama banget. Hah, mobilnya udah dateng. Kemana ya itu?
Bandung, 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 Bandung. Bandung, Oh, ke Bandung, A. ke Bandung. Ayo. Seberapa ongkosna? 50 nih. Oh, 50. Ah, Bisa kurang? wah, biasa nih memang. Bener. Pas gitu. Tapi kami masih nomor HP lah. Biasa nih. Saya Mirah Salih. Wah, bener. Ya tuh, nomor WA aku ya. Oke, siap. Nah, nomornya. Siap. Makasih ya. Nuhun, Jadi nuhun. ongkosnya berapa? 30 lah. Nah, boleh. Nuhunnya. Neng, kenalan lah tuh. Esti ya. Siap. Kamu siapa? Kevin. Oh, Kevin. Bagus banget namanya. Salam kenalnya. Ya. Masih kenalan. Orangnya hayang kenalan. Kecil, mana yang jadi supir aja kenek lah. Wes, mana yang jadi supir? Ayo jadi kenek lah. Aja, bunga ngaya gitu kan. Bong. Iya kumaha tuh iya. Aduh. Hari aing kumaha mau mobilnya ieu. Pan ieu sukuna kita napak. Teh elingnya teh. Ah iya aing geus rek payukan gitu mah. Kalenan euy guntingan. Ya, batur ge nu meser ge alim ai goreng putat mah. Bener. Anjir. Ieu ngati hayang wiwis sakala tuh. Ge, tadi ya kedang. Ayo non mang, iya keur mobil orang goreng ngeunah ya duh, ayo ganggu wae aing. Yo. Aing hayang kieu teu kuat. Ieu tungguan heula. Bisa anu nyokot dah. Aing hayang kieu lah. Dagonnya kedengnya. Nya sok we tunggu sok. Mobil lah, geus sian ambil bikin ala loba. Alah, ieu euy. Nyatik hayang wiwis sakala. Ada yang HP? Nah, beneran euy. Kita boga udud nih kan, heng udud lah aing. Jual aku aing tapi duitnya euy. Duh, tapi kesana jualannya duh, aing bingung dia. Emang ada euy. Madang dia. Memang. Naon? Iya, bonsai halus bisa dibeli di situ. Bonsai saha ieu? Nu urang, Hah? nu urang. Halus euy bonsainya tapi leutik keneh ya ieu mah. Iya, bahan dia teh halus, teh haluseun. Duh, aing beneran itu keur butuh ya. Yang dijual sabaraha? Lah tuh 150 ya lah. Mahal langsung 150 atuh. Letikan yang kieu. Nya sok sabaraha ini lah. Aing mah paling gocap 50.000 arek. Geus karpeng lah. Hah? Yang kartu itu. 50 arek. Aja sok. Siap. Aing 50 mah aja ya. Ya 50 mah aja ya. Nya sok lah, jadi lah. Ya. Betul nya. Nunggunya nanti nya. Heeh. Nya si halus. Siap. Nuhunnya ieu nya. Sami-sami ya. Heeh. Bisa nanti. Aing gampang euy. Jama eueuh, bonsai eueuh. Aduh. Buluk enak kan itu bonsai aing mun di jama.